Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kangge anu gaduh metik Honda anu keluhana hese langsam paehan we langsam teh alit wae terus aya berbed masalahna di dieu. Tah palep ieu kotor. Aya bocor ku kokotor kaganjel jadi paehan we langsamna alit. Kumargi palepna kotor sakandenan bongkar throttle body nanya. Da pasti kalalotor tuh panyaan wae teu ngabohong Mang Idan manya. Throttle body kotor, manipul kotor. Jadi ulah dibersihan itu naungkul palpna hungkul mending bongkar sadayana sareng throttle body na tuh dirojokan teh lain baseuh kala kahideung ieu mah. Beda jeung ngarojokan nu sejen mah nya. Tah kumaha cenah cara maresihanna kantun ngangge karbu cleaner atau napi injektor cleaner disemprotkeun kanu sagala kokotorna. Pasti sagala kokotor kesalahan dosa-dosa nyaling rai sadayana tah. Urang wuduan ti korona da manipul teh ti korona motor baraya tuh. Ulah dugi ka kieu nya baraya hayang gampang buka we saringan terus motor dihirupan digas disemprot tinu saringan eta leuwih bahaya sabab kokotorna lain bersih kalah kaasup kanu mesin. Jadi ngaganjal kanu ring sear kanu kelep tungtungna naon ngebul bodas. Lami-lami naon sering paeh leuwih parah cenah kunaon da kokotorna ngaganjal kanu kelep kompresi bocor tah kitu janten upami baraya servis ka bengkel ka mekanikna teh punten sakantenan kitu pangberesihankeun manipul sareng throttle bodina kantun nyarios kitu baraya mah kantun ngopi lalajoanan we kumaha gawena mekanik kitu tah kono semprot kabeh nu aya liangan semprot kabeh da pasti kalalotor tiap liang throttle body jeung manipul teh nya. Bersihan geus bersih langsung semprot ku angin. Lamun kurang bersih bantuan sikat ku sikat gigi kade ulah make odol tapi make bensin. Mudah-mudahan manfaat baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.